Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-27. Ye yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngalaik oge ngomen kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cek jang kamran bari nunjukkeun leungeunna nu teu ramoan ka beulah wetan siga anu ngabejaan. Atilah kunaon atuh gelis adi hidep teh nu nunjuk bae ka wetan. Kunaon atuh nya Nyai? Nyi Epon bari rembay cipanon teh manehna neuteup ka wetan, nya kitu deui atilah neuteup jalan nu ka wetan. Bari rembay cipanonna teh ngarti ku polah budak. Kerjongjon rembay cipanon bari nareuteup ka wetan teu kanyahoan deui telenjang-jang kamran lempang harita maju ka wetan ngadigle jajarig jegan ampir-ampiran rek labuh atuh Nyi Epon heraneun nya kitu deui atilah ku polah eta budak teh barang manehna rek nyusul breh aya lalaki lempang majuna ka dinya pisan. Gebeg Nyi Epon ngagabagwak manehna ngaguak tina bakat tingku bunga ngagerona tarik pisan ngabejaan ka atilah napasna ge reng hapranjug kawas anu capek bae nempok anu karek datang keur lempang di sisi pagar bari ngagandong buntelan. Atilah itu apa hidap anaki hayo papagkeun ceuk Nyi Epon bari cangkat sarta riwih rawah ceurik tina bakat ningna langsa. Nyi atilah mani rewas teloba pikiran deui dereg-deg manehna lumpat siga nu nyusulan kamran anu geus nyaho ti heula. Atuh Nyi Epon ge lompat hayang geragok paamprok malah Sirot ge nya kitu anu kakarajol pisan. Manehna ngarasa atoh nyampak anak bojona teh keur aya di buruan atuh ngalengkahna panjang hayang gera mangku budak. Ceuk jang kamran bari ngasongkeun leungeunna anu buntung hayangeun dipangku meureun. Atilah anak abah geus gede anak king ceuk Sirot bari lungbun telan mah dialungkeun gabrug ngarangkul ka anakna jong dipangku diacungkeun ka luhur terus dikahandapkeun deui bari ditatangkep bakat ku Nyaah sarta lila pisan ngarangkul ka atilah teh tina bakat ningku sono meureun bari didoaan sagala rupa. Cik jang kamran bari tangga hayangeun dipangku ku bapana anu tadi ngaliwat ka manehna sidikna henteu didupak sabab panon Sirot teh neuteup bae ka atilah. Nyi Epon meningali mbak ningali polah anakna nu rangga hayang dipangku kawas geus nyaho ka bapa. Buktina waktu tadi ge samemeh bapana datang eta budak geus nyahoan kawas anu ngabejaan tapi bapa teu waspada. Jang kamran diantep bae mata kuatir nu ningali leungeunna ranggah ka luhur ulang-ulangan lir gantar lantaran eueuh ramoan tanggah ningali ka bapa nu keur mamangku kalanceukna.
Cek yang kamran ngomong deui AAUU lantaran karek bisa kitu ngomong teh. Ngadenge nu AAUU jang sirod gancang ngareret ari breh teh budak leutik keur dugul taya ramoan gancang bae ku sirod teh atilah mah diturunkeun sarta gabrug ka Nyi Epon ngarangkulan maneh pageuh tina bakat ningku sono patangkep tangkep lantaran geget ku barudak ditareuteup. Nyi Epon tos lami pisan urang tehnya. Cek sirod bari ngusapan tonggong Nyi Epon. Laras engkang, nuhun engkang ayeuna tos sumping, tos mangku ka atilah putra engkang, tos ngarangkul ka abdi anu kalintang sonona ka engkang, tapi geura lesotkeun abdi mah engkang, tos warag sosonoan, tos engkang, anggur mangga geura sambat putra engkang nu bungsuna, geura sambat engkang. Cek Nyi Epon bari sot ngalesotkeun salakina terus mangku Jang Kamran anu ti tadi rangga hayang dipangku bari ceri kawas nu sisirikan nu matak gancang dipangku teh barang ngadenge kitu teh gebeg Jang Sirod ngagebeg tina bakat tingku rewas manehna gancang ngorejat bari neuteup ka bojona ret deui ka eta budak nu dipangku ku Nyi Epon rei ceri Jang Sirod beureum lir beusi anu kabeulem bibirna mani ngaleper rek ngomong henteu bisa pok. Kang Sirod geura sambat engkang, ieu teh tuang putra. Nyi Epon, ieu teh budak akang, jawab Sirod mani kerung. Laras Kang, jawab Nyi Epon cari mas-bas. Atilah anak abah, hayu urang ka imah heula geulis. Ceuk Sirod bari nungtun anakna ari Nyi Epon anu keur ngais terus nuturkeun ti panderi. Waktu Sirod keur lempang bari nunungtun atilah Nyi Epon teu kawawa cipanuna ngalimpereh tina bakat ningku heran. Teu sangkaeun ku Kang Sirod tepi katega teu mangku ka anakna anu bungsu. Meureun pedah tanpa daksa atuh Nyi Epon teu kuat di jalan keneh ge ceurik ngadingdiut bari lempang. Barang geus datang ka imah sup bae Sirod ka jero bari terus lurat reret kabeneran harita teh di imah eueuh sasaha. Atuh gek Sirod teh diuk dina bangku tengah imah bari ngusapan atilah semua anu dedeh pisan teu lila Nyi Epon asup gek deui diuk padeukeut tapi manehna teu ngomongan ukur inghak-inghakan. Nyi Epon kunaon make jeung cerik sagala. Sirod bari ngareret ka bojona anu keur inghak-inghakan. Kang Sirod, abdi mah teu rahaos Kang, margi rek awon sakumaha awonna oge, ieu teh anak urang. Nah mani teu disambat pisan. Nyai, segala rupa oge kudu aya sabab-sababna. Tah sababna teh kudu kaharti. Sirod henteu terus nyaritana teh kawas anu mikir heula. Tangtos Kang Sirod aya sababna mah. Margi abdi dipondokan ku akang sanajan ukur jam-jaman. Ceuk Nyi Epon ngarasa tugenah pisan pedah boga anak seolah-olah rek teu diaku. Sanajan Sirod keur keheul tapi ngadenge kitu mah belenyeh manehna imut sabab manehna geus piduh ku ilmu sareng panemu. Jadi dinarik debat teh make jeung asak jejehan sabab siga kurang pantes kuduna mah sono bogoh lantaran heubeul teu panggih. Ari ieu bet pasea atawa galoreng budi eta teh awon kacida nu matak manehna ngomong kieu pok-pokanana teh. Nyi Epon, ari aya sababna mah heug urang bereskeun saberes-beres nanya. Tapi akang ngaharep supaya dipasihan heula kasempetan sakedap mah. Akang rek leureuh di kamar hareup serta omat ieu murang kalih anu ceuk Nyai budak engkang. Tapi ku engkang teu disambat, pependesina sare. Tah lamun geus sare, kakara urang neruskeun omongan teh. Urang mecahkeun naon sababna pang akang teu nyambat eta budak. Kahartos Nyai. Kahartos engkang namung dupi atilah sina sare deui. Ceuk Nyi Epon cipanonna mani rembay tetep teu ngeunah jeung heran ku pola salakina kitu teh boa-boa jadi robah ingetan meureun gara-gara ngaji saepi teu kataekan. Kulantaran atilah mah geus gede keun ku akang dibawa ka kamar hareup rek dipapatahan supaya di ditu sare ngarah urang jongjon sawala lamun kabeh budak geus salare mah. Ceuk Sirod bari leos ka kamar anu ditepas teh urut Jang Kamin. Ari Nyi Epon leos ka kamar manehna bari ngais budak sarta rembay ku cipanon.
Sing horeng pamiarsa segala rupa lamun hayang buru-buru malah mah osok harese seperti Nyi Epon bae dititah marende budak bari haben diusapan jeung kapaksa ngahariring cara biasa sasari lamun mepende anakna. Nyi Epon sok ngahariring ngarah buru-buru sare tapi dina bukti nama batanjang kamran sare mah kalahkan neuteup indungna. Atuh Nyi Epon nalangsa nalingakeun polah budak. Kerjongjon ngumbar Cipanon jol deui sirod kadinya bari mangku Nyi Atilah anu geus sare tibra. Sok ku sirod teh dibawa ke jero kamar Nyi Epon sarta dug eta budak teh kumanehna dikadengkeun ari geus budak ngedeng gancang sirod bijil deui rek ka kamar urut tadi bari pok nyarita kieu. Nyi Epon sina ulin budak teh hayang sare mah geura ceuk jang sirod bari ngaleos ti dinya katepas deui. Nyi Epon teu nembalan ngan hatena bati heran ku kecap-kecap Kang Sirod. Ongkoh budak kudu sare, ongkoh kudu sina ulin. Atuh manehna nalangsa ku salakina dihina. Rasana di bawah heureuy matak peurih kana ati. Tapi memang kenyataan jang kamran kalah buncelik tinimbang daek peureuh atuh manehna kapaksa ngomong nurutkeun Kang Sirod. Kieu pok-pokanana teh. Jang kamran anak ibu. Geura ulin anak king. Eta budak nembalan bari gogodeg. Terus bae nyileuk atuhnya entong sare. Cik Nyi Epon heraneun deui. Jang kamran bari repeureum atuh Nyi Epon teh beuki heraneun bae pada hari dititah sare bet nyileuk. Ari dititah beunta bet peureum atuh pok manehna neruskeun omonganana ngahaja dibalikeun nurutan sirod. Ulah sare nya anak king anggur beunta deui kadinya. Cik Nyi Epon bari neuteup hayang nyaho buktina. Geus kitu kersana Gusti jang kamran reup bae sare budak-budak meuni kerek balah mah Nyi Epon heran terus budak dikeingkeun. Tapi tibata nyaring mah kalah beukit tibra bae atuh Nyi Epon ngartieun kana maksudna sirod teh. Tang tadi nyarita kitu maksudna supaya tibra atuh jung manehna cengkat lewas ngantunkeun kamarna muru ka tempatna sirod nu aya di kamar tepas. Barang geus asup ka kamar kasampak sirod keur diuk dina dipan tempat sare atuh gek manehna oge harita diuk di dinya. Tapi Nyi Epon teu ngomong gawena teh ngeluk tungkul sabab manehna ngarasa yen jang sirod timburuan. Nyangka-nyangka ka manehna ngalakukeun teu bener atuh pok Nyi Epon ngomong sorana teh dumareuda meureun ngarasa tugenah. Kang Sirod, akang teh nyangka abdi ngalakukeun teu bener Kang. Ampun Kang Sirod. Cek raraosan abdi mah teu acan pernah ngalakukeun kitu. Malah moal Kang, abdi moal ngalakukeun bengkok sembah ngijing sila ka salaki. Abdi tetep satia ka akang, sanaos akang teu aya di bumi oge. Sanaos akang ampleng-amplengan ngantunkeun ka abdi. Abdi teu waleh ngadoakeun siang wengi, sangkan akang hasil maksad sarta enggal-enggal mulih. Tapi nalangsa Kang Sirod abdi teh margi anu diarep-arep ku abdi. Bet api lain ke anak sorangan. Malah seolah-olah tengangkan kunaon pangna akang nugi karobih kitu teh. Kunaon Kang Sirod. Aduh Kang, tibatan abdi kedah di kieu-kieu mah langkung sae paehan bae. Ceuk Nyi Epon bari teu kabawa barebay Cipanon ngalembereh deui mapai pipina. Sirod sajongjongan cicing bari neuteup ka bojona anu keur rembay Cipanon manehna ngabeuteum bae kawas aya nu dipikir sabab kaciri halisna harita teh dikerungkeun sanggeus lila ngahuleungna kakara jang Sirod ngomong bari neuteup ka bojona. Nyai teu kudu ceurik balilihan Nyi Epon, engkang teu nyangkana naon ngan engkang ti kapungkur teu rumaos dongkap ka dieu malah samemeh engkang mios teh. Urang teu tiasa sosonoan geuning margi Nyai nuju kareseban, nuju udur sasi anu sama sakali akang teu rumaos ngagomeng-gomeng. Tapi naha ari dongkap ti panyabaan geus gaduh budak. Nyi Epon eta nu ngajantenkeun hate engkang murengked teh. Keun gampang nyambat anak mah lamun nyata bener anak akang. Tapi iraha engkang dongkap ka dieu, iraha engkang sare babarengan sareng Nyai, iraha. Cek jang Sirod siga nu geregeteun hayang geura ngadenge jawabanana.
Barang ditanya kitu teh Nyi Epon ayeuna mah make jeung imut sagala, jadi yakin salakina harita geus hilapeun yen manehna geus sare waktu datangna ngadadak. Malah waktu balikna ge harita teh tengah peuting atuh gancang ku Nyi Epon harita teh diwaleran sarta budina marah mai. Paingan atuh paingan salira akang bet kitu ngadak-ngadak robah budi lantaran henteu rumaos ngarayap badan sim abdi. Engkang harinya mah engkang teh henteu rumaos keur abdi teu naon-naon mung bade naraos sakedik kitu oge punten bae mugi engkang ulah benduk. Rek nanyakeun naon Nyi Epon, jawab si Rod gancang nakara. Dupi abdi nuju dipaksa pirusa ku Kang Kamin. Engkang teu rumaos sumping ka dieu. Teu ka mamana engkang mah, jawab si Rod heraneun. Ari nu geuleuweut sareng Kang Kamin sareng sanes engkang? Ceuk Nyi Epon mani olohok. Teu, engkang mah teu rumasa make kudu jeung gelut sagala rupa. Nu geuleuweut sareng Pa Jamil saha engkang? Sanes engkang harita teh. Ulah nganggelas engkang da kasaksi ku sarerea. Ceuk Nyi Epon ngalimba deui tina bakat ning tu geunaha teh. Kasaksi ku sarerea? Iraha Nyai? Iraha? Jang si Rod kawas hayang yakin pisan. Nyi Epon teu loba pikir dadak-dak bae ngadongeng waktu tas balik ti sawah sarta manehna dipaksa keur waktu nyeungeutkeun damar. Tapi waktu harita teh katulungan ku Kang Sirod najan panto kamar pageuh ditulakan ku Jang Kamin, tapi ku Sirod dibenyeng tepikeun ka Muradul. Harita Jang Kamin rewas serta terus ku Jang Sirod dicah cara teu meunang ampun leungeun duanana komper. Ku salakina diusap tepikeun kagogoakan serta terus ku Nyi Epon diterangkeun Abah Jamil nangtang tarung ka Kang Sirod. Nu akhirna Abah Jamil kasoran teu bisa mata malah sukuna ge komper digarotong ku baturna. Sanggeus kabeh musuh mabur teu aya nu wani nya harita ku Nyi Epon diterangkeun yen si Rod teh hees bareng ngan salenyap tengah peuting balik deui atuh Nyi Epon hanjelu sarta ceurik ngabangingik ku indungna disampeurkeun ditanya kunaon ceurik sababna salaki indit tengah peuting teu amitan. Tapi harita teh heran sabab tulak masih pageuh teu aya anu ngalaan malah bareng jeung indungna ngadamaran panto dapur. Tapi teu aya nu muka atuh teg aya sangkaan yen si Rod ngaji saepi harita nyelang nulungan, malah terus bae jeung indungna ngobrol deui tepikeun ka subuh pisan. Sanggeus ngadongeng kitu teh pok Nyi Epon ngomong kieu nutup caritaanana. Kumaha engkang hilap deui ka waktu harita teh atanapi atos emut? Cik Nyi Epon nutup caritaanana. Ngadenge dongeng Nyi Epon Jang Sirod gogodag bae bari neuteup ka bojona rei cipanon Sirod ngembeng tina bakat ning handeueul sarta ras manehna inget kana impian manehna yen kungsi dipaok baju sarta ku guruna pisan harita teh di manaan malah guruna harita kungsi nyusul ku melebu kaayaan bojo Sirod. Anu omongan guruna teu beda jeung dongeng Epon waktu ngadamaran panto atuh rei cipanon Sirod harita teh ngalembereh. Kang Sirod tos emut Kang waktos akang tarung sareng Abah Jamil teh. Tos emut deui sabadana tarung sareng Abah Jamil terus sare sareng abdi. Ceuk Nyi Epon nanya deui bari teu weleh dumareuda tina bakat ning kuatir ningali salakina rembay cipanon. Sajongjongan masih Rod teh henteu lemek henteu nyarek manehna geus ngartieun yen dina waktu harita aya nu nyamar manehna sabab yakin manehna mah harita teh keur di masjid henteu indit kalemburna sabab ngimpi matak sedih malah ku kersa jengan harita di papatahan. Kang Sirod naon akang teh atuh? Kunaon akang teh atuh? Matak ngabingungkeun abdi. Kunaon Kang? Kunaon? Lantaran Nyi Epon keukeuh nanya bae ka Jang Sirod kapaksa bae ngawaler sorana teh dumareuda sabab hatena teu mikeun kudu nyaritakeun kitu tapi lantaran kapaksa pok bae Sirod teh ngomong. Nyi Epon nasib akang ayeuna kuduna langsa lantaran datang ka dieu disampakeun anu aheng atuh akang teh hanjelu handeueul taya hinggana ari rasku nasib bojo geus katipu ku batur kasulap pangaruh setan anu harita ngaganggu ka bojo akang nu geulis. Tah bieu Nyai tos waksa kaayaan diri Nyai waktos bieu didongengkeun. Ayeuna mah kantun akang rek nyaritakeun lalakon
Waktu dina hiji peting akang teh ngimpi teu geunah. Akang teh ngimpi teu ngeunah make kapalingan baju. Tapi eta impian teh keukeuh bae meuni ebreh jeung kana hate sumeblak. Atuh terus bae akang harita cicing di masjid sabadana salat sunat. Jol guru akang nyamperkeun sarta harita teh nanya. Ku akang teh diterangkeun yen bieu tas ngimpi kitu jeung inget bae ka bojo. Malah engkang hayang balik ngan ku guru teh dicarek. Terus anjeunna teh melang ngalongok nempo ka dieu. Breh nyai sareng Bumala. Harita teh katingali cenah keur mariksa panto serta terus ngalolobrol yang hareup kana gupikan. Malah guru teh ngalarang engkang teu meunang kalembur nu lilana 3 taun. Ngarang engke bisa bukti aya kajadian naon. Ayeuna cundu ka waktu geus datang kana mangsana rahasia kudu kaboker. Horeng teh geus aya makhluk nu kumaha wani cilimit, wani mondokan ka nyai nu yakin boga salaki sarta salakina eueuh, tapi terus bae nyorang nu dilarang ku aturan boh agama boh dari agama. Kulantaran eta pisan akang teh teu wani nyambat ka budak anu nyamperkeun. Sabab beda kana hate jeung beda kana rasana. Akang ayeuna mah ngarti pangguru akang ngalarang. Harita teh ulah balik sabab ngalah bisa terang. Ulah budak kacampuran ceuk anu sok banyol mah. Ngarti Nyi Epon ceuk jeung Sirod beri neuteup ka bojona. Goak Nyi Epon teh ceurik ngadingdiut mata kuatir barang ngadenge Sirod teh sarta ngajenggutan buuk tina bakat ningku keheul jeung ngarasaeun handeueul boga panon mata peda atuh bari ngadingdiut manehna oge sasambat mata kuatir nu nguping. Kieu sasambatna Nyi Epon. Duh Gusti nu Maha Suci, naha abdi bodoh teuing. Panon siga mata peda buncelik tapi teu awas ka anu nyulap ka abdi. Gusti, abdi handeueul lantaran ku teu terang yen anu datang teh makhluk tapi lain nu dipuja. Kang Sirod salaki abdi ieu mah makhluk nu sanes anu hianat ka abdi. Tapi sanes abdi bae nu harita nyaksian sanaos pun biang oge. Anjeunna harita nempo malah jeung ngobrol sagala. Tapi tetela telepat yen eta jalmi teh Sirod. Nya kitu deui Kang Kamin kamanehna nyebut Sirod. Malah Abah Jamil oge nu kaceluk sepuh luhung harita nyebutna Sirod sabab tetela rupana jeung sagala tingkah laku teu beda ti Sirod bae. Ari ayeuna jenisna Kang Sirod nu nembe sumping ka abdi teh api lain. Margi saur anjeunna mah abdi teh geus katipu daek sare babarengan sareng nu ngakukeun Sirod. Duh Gusti, kumaha abdi nah mana anu laras? Ceuk Nyi Epon bari geblung nyuuh kana kasur sarta cerik ngabangingik. Jang Sirod oge ngalimba teu kawawa ngadengena Nyi Epon sasambat kitu sabab manehna ge sono ari ningali bojo mah ngan can kaharti bae kudu kumaha hukumna mun pamajikan kaganggu ku lalaki anu sejen malah boga anak pisan. Naha manehna kumaha? Terus menang sare bareng atawa kudu kumaha? Jang Sirod can ngartieun atuh pok manehna ngomong. Dedeh teuing Nyi Epon. Geus omat ulah cerik. Eta teh pahingan Gusti lamun urang keur susah. Lain cerik ngabangingik, tapi urang kudu gancang naneda kanu kawasa sarta teangan akalna sangkan bisa gancang lubar tina kasusahan urang. Ayeuna mah geus bae da puguh kieu buktina ku urang geus kasorang. Jadi mun tetela salah moal beunang dibalikan, malah urang kudu ngarti ieu teh hiji dojaan nu ngadoja iman urang, naha kuat naha henteu menang papasten pangeran anu teu disangka-sangka. Tapi nu penting keur urang, naha urang bisa terus sah laki rabi urang teh lamun bojo geus kaganggu ku lalaki anu sejen atawa kudu kumaha tah eta pikiran akang. Jadi ayeuna mah kieu anu dimaksud ku akang. Urang teh ulah ngahiji sare bareng lir biasa nu matak pikeun akang mah sanajan duriat gede morek ngelanggar hukum. Ayeuna kudu tatanya kumaha bae alusna pikeun laki rabi urang sangkan keur urang salamet ti lahir tepi ka batin. Kumaha Nyi Epon sapamanggih jeung kahayang akang ceuk Sirod nutup carita anana.
Kulisik nyepon usik terusnya manehna cengkat ret ngareret ka Kang Sirod. Breh Cipanona rambisak ngalungkrah dina pipina. Urut bianya tea buukna oge narapet ngahiji jeung Cipanona narapel dina pipi atuh Sirod teh watireun manehna ge terus netep bari neureyan ciduhna ari Nyi Epon pok ngomong ampir-ampiran teu laju ngomongna teh lalaunan. Giringan bae abi mah Kang Sirod. Aduh. Gauknya Epon teh cerik tina bakating handeul moal bisa sare bareng sabab Sirod rek tatanya kudu kumaha alusna lamun kajadian kitu. Jep maranehna jarempet teu aya nu ngomong deui ngan kadenge teh Nyi Epon cerikna teu daek krepeh ngading dieu cara budak sakapeung mah sisimekeun bari nyuuh deui bae kana tumpukan bantalna. Ari Sirod masih diuk bari teu weleh ngalamun mikir sajeroning ati. Keur kitu teu kanyahoan jol ibu ramana Nyi Epon harita balik ti sawah atuh barang diburuan manehna mani olohok silih tetep jeung bojona sapeda aya nu ceurik sigana nu manggih nyeri da mani alak-alakan leuwih-leuwih batan budak nu entas diteunggelan. Abahna saha tah nu ceurik teh? Saha deui atuh ari lain anak urang mah. Ngan kunaon manehna teh bet kitu nya? Moal kitu diheureuyan deui ku Jang Kamin, jawab Bapak Dasuki bari netep ka bojona. Ti mana bisa ngaheureuyan? Apan leungeunna oge teu bisa meta. Sumuhun, ngaheureuyan teh lain ku leungeun bae, apan sanaos ku kecap oge tiasa. Jawab Bapak Dasuki bari netep. Ari nyaritana mah ngaharewos bae duanana oge da sieun ngaganggu meureun nu matak pating harewos. Nah da anak urang ieu naon salahna urang sampelkeun bae beritanya. Barang lol ka jero kamar Bapak Dasuki ngagebeg lantaran aya Jang Sirod sarta breh anakna ceurik bari nyuuh kana anggal atuh pada Dasuki reuas gancang harita teh nanya bari netep ka Jang Sirod. Jang Sirod, iraha datang anak king? Nembe abah, jawab Sirod bari cengkat. Jung manehna nangtung sarta solondo munjungan kamitohana geus kitu cong deui kamitohana anu awewe. Ari geus beres gek manehna diuk deui dina urutna tadi. Sanggeus Sirod diuk deui gek mitohana ge diuk dina hiji bangku panjang anu aya di sisi bilik bari netep ka Nyi Epon anu tetep bae nyuuh. Sanajan datang kolot ge manehna teu daek cengkat ari indungna Nyi Epon gek diuk ngarendeng pisan sareng bapana Nyi Epon. Kunaon ujang ari Nyi Epon becerik geuning? Ceuk Bapak Dasuki nanya deui ka Jang Sirod. Jang Sirod teu talangke derak-dek ku manehna teh lalakonna didongengkeun teu aya anu kaliwat ti mimiti ngantun bojo tepi ka waktu harita sarta panungtunganana Jang Sirod nyarita kieu. Tah kitu abah anu ngajantenkeun pun bojo nangis teh. Kumargi abi teu rumaos dongkap ka dieu. Ari dongkap deui tos nyampak budak lalaki anu rupina nya dugul nya tanpa daksa leungeunna teu ramoan. Ceuk Jang Sirod bari netep kamitohana. Ari nu geuleuweut Jang Kamin sarta Jang Abah Jamil saha atuh da loba nu nyaraksian harita teh. Da warawuheun ujang sadarea oge nyaeta ujang. Ceuk pada Dasuki ngahulang. Mangga bae bade disebatkeun abdi oge namung yakin sanes abdi. Tah dasar ieu pisan anu ngajantenkeun abdi mikir kumaha akalna. Numawi bade tataros heula oge tah sakalian bae supados Abah sareng mauninga sanaos abdi dongkap namung moal wakasare segebrug heula ke bade melerian carana heula supados teu janten kalepatan keur abdi sareng Nyi Epon nurutkeun hukum. Jawab Sirod bari netep kamitohana. Nya pek bae atuh Sirod kumaha beresna tapi ari anak mah kudu gering mah salah deui nu matak ulah digaringan. Sabab cek pikiran emak kasalahan pamajikan namun nya masalah komo deui lamun katipu mah ulah dihukum teh anu lemahna tapi anu kuatna nyieun kaonaran anu kudu kahukum mah Jang Sirod. Ceuk indung Nyi Epon bari netep. Leres kitu emak malah abdi oge kitu emutan teh numawi teh aya geuneuk maleukmeukna sanaos aya kajantenan anu sakitu hebatna oge tah kanggo ngahindarkeun pacengkadan urang. Teu aya deui akalna iwal ti urang kedah ngaping diri urang ku jalan ulah ngahiji heula
ngarah urang teu apes terutami diri abdi. Jawab si Rod bari terus ngaleret ka pamajikanana. Jadi rek sare di mana atuh si Rod teh? Tanya Bapak Dasuki. Abdi bade sare di dia bae Abah, di tepas hareup. Serang kapayun mah bade maluruh ka Abah Jamil, serang bade diajak badanten. Waktosna ka bujang sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.